Mantap sup ấy. Halo. Sup, ayo tuh pan tadi ngajakan dahar ke abah, ayeuna usup burung dahar aja abah ya. Besok. Assalamualaikum Baraya, kita ketemu lagi dengan abahnya Usup. Nah, abah Usup teh udah punya kegiatan tadi teh, udah nanam singkong, udah biasanya di kebun seadanya pekerjaan. Nah, kebetulan si Usup bawa nasi ini mau makan katanya di kebun. Nah, tadi teh si Usup teh udah ambil singkong dengan si Usup teh itu mau goreng singkong dan nanti pulangnya supnya. Iya. Pokoknya masak atuh ayeuna urang mimicirna ngadoa heula sup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana bener. Mantap sup. Ya dengeuna sup. Laukna ya aduh, abah urang kejam ya. Usup ya, sok. Saeur sakieu tuh. Kada cucukna tah. Yeuna sup. Ieu tah lalapna ye. Mantap samalna arek samalna. Arek. Aya patok tuh samal ya. Tah sakitu. Oh, sakitu cukup? Cukup. Sup ya mah. Ya lah. Mantap, tegap pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya babah. Bang coelkeun heula ye. Laukna. Duh. Karena sambal. Wah. Mantap sup euy. Mantap ya mah incu nganteran wae ke kebon teh aduh ka abah teh euy. Daging gurame itu baraya aduh ampun.
Aduh. Cup, sambalnya cup. Ya kene. Oh. Karena cup. Mantapnya. Wah, mantap ini ya. Mantap. Kalian cucuk najang.
Nah, aja kan. Warag. Betul lah. Aduh. Aduh, baraya alhamdulillah ya. Ku nikmatna dahar tos aktivitas di kebon. Incu nganteran ka dieu. Aduh, ieu mah ya mantap pisan, tegep pisan, Su. Mantap pisan. Tegep pisan. Mantap. Ah, sakitu we ti Abah mah. Nanti lain waktu dan kesempatan kita ketemu lagi dengan abahnya Usup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.